Mana nu kudu dipilih, nu itunya nu iya dede, nu itu lungguh, nu iya lincah. Bingung pikiran.
nu itunya nu iya dede, nu itu lungguh, nu iya lincah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi ka baraya sahabat Kusma di mana we ayana wilujeng tepang di sareng si kasep telepon imut lucu memaskan sasya tengara teanya. Alhamdulillah orang teh tepang deui dina wengi Kamis kitu nya. Mudah-mudahan ka baraya sahabat Kusma di mana wayana tetap di baraya sahabat-sahabat Epi gitu nya. Pamugi masih dipapari kesehatan, sehat iman, sehat sadayana gitu saat keluargi. Salam pangatos bae sampurasun. Wilujeng tepang deui dina acara Tatar Sunda Bisma FM atasna di 105,7 Bisma FM. Aya si kasep templon imut lucu pemagas Asia Tenggara Taya Uping ngangge al gitu nya. Aturan kanggo para kasepuh Bisma FM gitu nya. Kasepuhan Bisma FM kanggo kawaji neng mulai di kawasan Cikorang Burujul Kulon dilap oge ka Mama Baba Isa anu aya di kawasan Ciborelang gitu nya. Ngagaduhan pemotongan ayam teh wilujeng wengi wilujeng ngajeng ge gitu nya. Dilap oge ka aya tatang miwah Mama Tiara gitunya di kawasan Bangkasa Mandapa, kanggo Kang Dea, sareng Bedehan oge di kawasan Mandapa kata Neni Sonia di Mandapa oge nya aturan wilujeng wengi. Kanda aja sareng Teh Rina Rahayati tadi kawasan Teluk Jambe Kadipaten aturan wilujeng wengi. Hilap oge kanggo Mas Pandu Bapak Elanang di kawasan Nikunglor, aturan Nikunglor kasadayana wilujeng wengi. Kanggo Kang Galang tanoya di kawasan Pinang Raja aturan wilujeng wengi. Kakang Usman tanoya di kawasan Bonji Sukaraja Wetan aturan wilujeng wengi anu ngagaduhan Panjaitan. Kaki Pares na oge teh. Aya di Ciwalur Burjul Kulon, Aba Mikro anu di Sinar Jati Dawan aturan wilujeng wengi wilujeng wayah kieu. Pokona mah pasukan Dabor Rabo gitu nya. Pares, Kang Usman, Aba Mikro gitu nya. Pasukan Dabor Rabo haturan wilujeng wengi wae. Kamu putus kemana wajar jadi gantian. Aturan oge ka Bunda Omi tanu aya di Sinar Jati. Sanes Sinar Jati di Kertajati aturan ka Bunda Omi nya. Nah, wilujeng wayah kieu bae. Mamae tanu aya di Leuwih Hujan kasok andal Kamaci di Ranji Wetan dilap oge ka Akilohan tanu di kasok andal oge aturan Akilohan. Atep kumaha damang tep tanu gagaduhan Cimol teh di kawasan Ciborelang teh aturan wilujeng wayah kieu. Sasarangan Tatar Sunda Bisma FM dupi tiasa sarangan di tabu salapan dupi ka rengsek gitu nya dina acara lagu-lagu pop Sunda bareng lagu-lagu jaipongan gitu. Biasa seperti biasa kanggo baraya sahabat Bisma nu bade partisipasi nu bade giringan katun di kontak SMS bae gitu nya. 085355400882 ya. Kapali wetan tak aya Mas Yongki nu gagaduhan Padepokan Pancawarna di Raja Galuh aturan wilujeng wengi bae. Ka Abojes tanu aya di Sumber Jaya aturan Abojes sareng Biwarsina oge aturan wilujeng wayah kieu.
Di palihan kidul ge aya Mama Ciko sareng Om Ius oge tadi kawasan Cikoneng Sukahaji. Aya Kang Kris kita di Sukahaji oge haturan wilujeng wayak ieu bae. Aturan tuh di Palikulon, Pangkulona cenah aya Mama Niko ya di kawasan Cimalaka Sumedang aturan wilujeng wayaki Mama Niko. Tilap oge ka kawasan eta tanu aya di Cigalumpit Conggeang Sumedang. Aya Mi Endah kumaha damang Mi Endah. Nu ngagaduhan reas panganten teh cenah. Aturan wilujeng wengi. Tilap oge ka Mama Haji Orin tanu aya di kawasan Jatisura nu ngagaduhan rias panganten. Mama Haji Orin sapara kanca teh kumaha damang nu aya di kawasan Jatisura anu ngagaduhan rias panganten nikah sanggar rias nya anu ngagaduhan rias sanggar rias panganten nikah. Mama Haji Orin tak aya nu di kawasan mana itu nya. Mana itu lagu nanti leungit. Lagu intinya. Siapnya bismillahirrahmanirrahim. Itu konsep ya teh loba pikiran geus tilu. Sudah loba pikiran teh, pikiran naon? Pikiran kasbon. Kawasan Bantarwaruh aya Om Wira Setiaji sareng aya Manda terus aya Kang Rudin oge teh aturan wilujeng wayaki bae. Aya di Jati 7 oge teh aya Om Reja Rama Kumbara kumaha damang tah wilujeng wayaki bae ah. Halo, na telepon Kuring di Pulau Jawa, manehna Pulau Sumatera. Lamun malam mingguan, ujung via SMS-an. Aturan wilujeng wengi kanggo Kang Amek kumaha damang Kang Amek teh nu aya di kawasan Cikarang nya. Mugi bae keluarga di Cikarang sadayana sarehat gitu. Tilap oge ka Om Piping kumaha damang Om Piping. Om Piping teh di mana nya? Juga di Bekasi juga di Cikarang. Pokona mah di kota we kitu nya. Ka Om Mahmud oge tah nu aya di Lembur wilujeng wayaki bae. Kang Ipa Teguh Akbar oge teh haturan wilujeng wayak ieu nu di kawasan Cikijing namun telepat mah kitu nya.
Adika. Kumaha damang Adika teh di kawasan Bojong Leuweung Gede Jatiwangi aturan. Boga kabogoh jauh mentas laut leuweung gunung, tapi apel teu bingung cukup halau na telepon. Kuring di Pulau Jawa manehna Pulau Sumatera, lamun malam mingguan cek via SMS-an. Jelema palinteh dunia makin maju, najan urang pajauh bisa ngobrol unggal waktu. Tiap SMS-an Anggo Nenek Caca, kumaha damang? Masih nyaring tah. Sareng Api Rambo nu aya di kawasan Gandu, wilujeng wayak ge bae. Wilujeng ngalilir. Nenek Caca kanggo Api Rambo teh kawasan Gandunya wilujeng wayak ge bae. boga kabogoh jauh mentas laut leuweung gunung, tapi apel teu bingung cukup halau na telepon. Langkung ti 8 menit. Sabar teh di 6 menit di tabu 22 wengi. Terapi tabu 10 langkung genep menit gitunya. Masih di sarangan sarang Sikasep Tempol Limut Ujung memakai Asia Tenggara Daya UPI Tengah GL gitunya. Dina acara Tatar Sunda Bisma FM. Aturan udah jeung wengi, udah jeung wayak ieu, udah jeung istirahat, udah jeung ngeleson, tirap oge ka baraya sahabat Bisma tanapi sahabat Epi nu masih kena ngalakonan aktivitas rutinitas nage aturan uli jeung aktivitas baik gitunya terutama ka para buruh nu ngalakonan sip nu kadua gitunya wilujeng wayak ieu bae wilujeng sibuk gitu. Tidak oke ka para security, ka para bapak satpam gitunya, bapak satpam manu masih kena ngalakonan tugas negarana aturan uli jeung wengi Ulijeng tugas pamugi situasi aman terkendali gitunya.
Ubay. Kakang Ubay tanu aya di Ciomas Maja haturan uli jeung wengi gitu nya sareng si tetehna. Pamugi bae masih buleud gitu nya kanggo Kang Ubay tah. Pak Memey. Si Memey teh boga bapak si Memey teh. Haturan uli jeung aya kieu di blog Jumat cenanya. Pak Memey buka Facebookna Pak Memey. Nyaho mah. Menuju tugas negara cenanya.